Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi nami abdi Muhammad Hilmi Yakut Elfiki asal ti kelas 10-12. Dina video ieu abdi hoyong ngalakukeun kagiatan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri Hiji Bekasi, Bapak Dr. Andes anu Edi Purwanto anu dipihormat, anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu guru sareng staf di SMA Negeri Hiji Bekasi, kitu deui rerencangan anu kusim kuring dipikanyaah. Abdi ngabageakeun anjeun dina ulang tahun ka-60 sakola urang tercinta. Nepangkeun Intan nu bakal jadi pembawa acara enjing, ngidinan kuring maca jadwal acara enjing ieu. Nu kahiji aya bubuka, nu kadua nembang lagu Indonesia Raya, nu katilu ucapan wilujeng sumping, nu kaopat pintonan seni siswa, nu kalima perayaan ulang tahun jeung kagenep panutupan. Satelah acan acara urang dimimitian, hayu urang buka ieu acara ku maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara satuluyna nyaeta nembangkeun lagu Indonesia Raya. Panonton di penta nangtung, panonton di penta diuk deui. Saterasna hayu urang nitenan biantara ti pupuhu acara Dies Natalis SMA Negeri Hiji Bekasi, wilujeng sumping ka Pak Cevi. Urang hatur nuhun. Acara satuluyna nyaeta biantara ti Kapala SMA Negeri Hiji Bekasi ka Bapak Dr. Andes Anung Edi Purwanto MPD, wilujeng sumping. Urang hatur nuhun. Para hadirin anu dipika hormat, saparantos ngadugikeun biantara baris nyaksian pintonan seni ti siswa SMA Negeri Hiji Bekasi. Pintonan kasenian ieu kalintang istimewa lantaran ngangkat tema khusus ngeunaan kabudayaan Sunda. Sapertos abdi salaku pembawa acara ayeuna nuju ngagelarkeun acara dinten ieu nganggo basa Sunda. Janten teu kedah ngantosan deui, hayu urang tonton pagelaran seni budaya Sunda siswa SMA Negeri Hiji Bekasi keprok sakali deui kanggo siswa-siswi SMA Negeri Hiji Bekasi. Mugia ieu pagelaran tiasa langkung ngahudang kacintaan urang kana budaya Sunda, budaya nagara urang tercinta Indonesia. Saterasna acara pokok anu diantos-antos ku urang sadaya nyaeta acara ulang tahun SMA Negeri Hiji Bekasi tercinta. Tidinya urang ngajak ka kapala sakola maju di baturan ku ibu keur motong tumpeng, urang oge ngondang para wakil kapala sakola jeung ketua OSIS pikeun maju. Motong tumpeng minangka tanda rasa syukur kana sagala nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugia sakola urang tercinta langkung sukses. Eta runtuyan acara motong tumpeng simbolis, samemeh acara ditutup kuring ngajak Pak Cevi mingpin doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Eta acara ulang tahun sakola urang tercinta. Hatur nuhun ka sadaya hadirin. Hapunten upami aya kecap-kecap anu salah, kuring bakal ngeurekeunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae kagiatan MC ti kuring hampura. Lamun aya kasalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.